Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Muhammad putra Malik bakal ngendika, bari muji Allah pangsaena raja. Musollian alan nabil mustafa wa alihil mustakmilina syaropa, bari solawat kana binu dipilih jeung wargina nu kana mulianya rupri. Wa astainullah bi afiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah, minta tulung ka Allah dina alfiyah, maksudna hunu geus dikumpulkeun kabeh. Tuqarribul aqsa bi labdin mujaji wa tabsutul badla bi wadin mujaji. Lapad hese jadi gampang bari singkat mere nu seueur janji alfiyah tepat. Watak tadi ridon bi ghairi suti paikotan alfiyah tabni muati. Alfiyah nyupri ridho bari teu benci, ngunggulan kana alfiyah ibnu muti. Wa bisabkin haijun tabdila mustaujibun sanai al jamila, sabab anjeunna ti heula tetep unggul anu misti menang pangalam nu punjul. Wallahu yakdi bihi batin wa piroh liwalahu pida rajatil akhirah. Mugi Allah maparin anu sampurna ka abdi jeung ibnu mu'ti akhiratna. Wallahu yakdi bihi batin wa piroh liwalahu pida rajatil akhirah. Mugi Allah maparin anu sampurna ka abdi jeung ibnu mu'ti akhiratna.